Di lembur parah naseng mulai nih kuat. Iwan be angin ya rada ngelebur karena pemikiran karena hati karena pohon. Karena indah. Kayaknya buat tuh gila. Narek Ay. Iya ulit super banget. Aduh, dah kayaknya simat ganti-ganti tekak boleh. Siapa yang udah ya? Lumayan. Dun, aku nanti. Dia apa yang menang? Masih teriak kamu hidup kan? Dia kok. Sah itu dah ngomong simut. Badai nu ngajalin aing teh kamari ngogusrukeun. Kana rorah dikusrukeun deui ku aing, laku poe ieu mah. Beuh, keun deh. Antem poe. Woi dia awannya nanti nyurung ke aing. Awas lu kang dia, aing bisa naik mah ya. Cuma naik. Cuma aing yang terangkan. Hahaha. Atoh aing the meeting poe ieu mah dak atoh aing. Super duper atoh. Beuh. Geus kabalas ku aing. Kabalas budi. Kata saya tak kamari ngajalan aing gubruskeun aing ka rora. Kuari gubruskeun deui ku aing. Pasti nama meuni rasa eta. Kumanehna juburna pasti nama eta si Sulan dupakan ku aing betus ini lempang aing bisi nyusul deui budak jeung geng-gengna. Aduh, ini capek-capek lah. Ya iya, penyahau bikin aku tambah menyerah. Kamu naik kuarinya? Nanjak mereka dia burung ini. Kau tujuan? Aing. Sinyal nih tadi tulin. Kumaha ieu kebon bala-bala teh ai minta dipelak mah jara rabi ai minta dipelak atuh bala nyekelaan nyekelan aduh pada pelang Oh, naon pangdaling masih RD. Pada yang keur ngaguaran serang rasa tadi dinya. Orang dah mulai tidinya. Aing pejaan keng lah. nyari kenging tebenang di ubaran aduh udah kumang cerang ubaran aja capek iya bay mah ya parawan itu menang-menang ke bondi kita lah oh segede kumaha ya kehidupan kieu teuing kalau deui kira ke kotana masuk sesuk cernang Ulah bating mengeluh hirup mah. Sagala lagi penuh perjuangan. capek nyacaran mah Karena nyacaran saksi geng mengeluh dong. tentang kiri tuh tadi nyacaran itu Baik baik. Komeng mah geus nyacar di laut dia. kemana macam ganda ke pegawaian aing ka dituk kene terbah malinya terbah juga nah udah aduh iya lah hirup di lembur mah sebara res teh menteh capek bebok ke pulang teh malak paling game menang naon malak menang dosa doang dia pegawaian loba kene mending nyarca ya harudang mandi yang seger merdi Indah teh geus
kan hati kan pemikiran pemilah meneta maya parawan hanya kali ya wow kan aing rada puas tadi ya balas dendam eta ka si Arif tak gua leret gua panggil gua paling eta kompana berarti malah simet jurang baik baik nah ini kan Aduh Gusti. Kokek. Aduh, dak kalau simut hares-hares teuing aneh aing mah. Tiberang tipe teuing serangan bae. Aduh, dak tipe yo sial-sial teuing aing. Ngalah simut teu meunang. Kantun kaji gujuskeun aing. Gusi itu tuh mamang nang tangarana. Pedagang. Lain pedagang kore mah kadeng. Ieu cina hartina mah sugih ku kebon cina heuh kita lagi gatet gitu. Simut teu meunang aing dak kemana ya karinya. Ningala caya aing kan gimana di ini we. Hareudang ya Pak Iyo. Mandi ya. Puyuhan bekal bae sabun mah. Sampona aya. Tinggal nyarcain. Astagfirullahaladzim, ngimpinan nih keputing bisa manggi jeung mamang eta. Kamari maeng sapoe teu manggi-manggi. Aman bae. Ai kuari manggi deui. Aduh. Bas dendam moal ikanya. Aduh nyamun yang di dia. Nya hareudang aing can mandi. Naon beranikeun diri bae kitu nya. Jajal bae ceuban ah. Sugan bae moal di kumaha. Ampura mang. dia kunaon Ampura mang. Ampun mang. lain dia kunaon Ampura kami sok ngajalan mamang. Nanti gua kumaha kami mang. Kami yang mandi. Jadi bicara kan anak. Geus mandi. Imah hareudang. Banyak mandi lah. kira be mandi kayak geus mandi cara kanan kara Makan didik kami. oke siap bos Daripada dicar kanan yang mending kabur kayak dicar kanan ya budak dan gue di jeung keparitian ai budak kamaran eta nu tadi teh nu kayak bae cenah geus mandi di cara kanan jauh bae ka kuari bari kabur kitu nya aduh aing aing daripada nungguan budak kebal aing mending mabur aing sare digawean ieu budak puguh budak nu tuang ngerjain aing percaya bae deh aduh mabur lah Nyaran ya orang. Bet milik. Ini bisnisnya. Ayo bisnis. Sisan ya. belum tangkilan berarti Oh, belum tanggal murah paling mah. nyaran urang Iya. Oh, ini eta ceng mah. Nyaran tangda. ayo Kelar serang mantep pulan berarti. kemana Kiri itu. Wah, badi itu mah.